urang menang pancen kalayan menang idin nyaeta sasana tutup dunya pikeun ngagoda bangsa-bangsa manusia. Eta manusia dina waktu ayeuna urang cengcang-cengcangkeun kaimananana katauhidanana urang tutup tasawufna urang tutup piningan tauhidna manehna ngan ukur pinter dina macana. Tenawa samia jajar kunara ya jajar kunara ingkang samia marbayaksa cahaya beureum anu parantos ngawujud jama detian nur geni kalayan denawa samiap jajar pinara merbayasa mun nirahangan dika dulur-dulur ai kumpul mangga kaharep haling udah ojek sia teh kayaknya ngomong hayang pangpanerina geura teh sieun kasilap teh ku batur sorak kitu teh bisi pajarkeun jempe bisi pajarkeun teh dada aya naon itu Gusti naon kulan aya naon ieu teh cobi ieu teh naon tabligh akbar nya beda ahli masjid sia teh mah aya naon Gusti kieu dulur-dulur ulah urang menang pancen kalayan menang idin nyaeta sasana tutup dunya pikeun ngagoda bangsa-bangsa manusia. Eta manusia dina waktu ayeuna urang cengcang-cengcangkeun kaimananana katauhidanana urang tutup tasawufna urang tutup piningan tauhidna manehna ngan ukur pinter dina macana papinter-pinter maca papinter-pinter akidah tapi dirina poek karena keimanan ka pangeranana iya ayat-ayat pangeran sudah didagangkeun ku manehna sedengkeun saha nu ngajual melikeun ayat-ayat kami ceuk pangeran ya bakal diancam di neraka nu mata kemaranehna urang pake jual meuli ieu ayat-ayat aing menang kitab ieu kitab ngaranna sastra Jenderal Rahayu Ningrat lamun diantep ieu kitab dibaca ku manusia anu ngarti yakin bakal kapanggih tauhidna
bakal kapangi tasawuf jeroanana bakal nganelan imana nu matak wayahna sararea kudu dialalajar kabeh kana ieu kitab. Nah sababna maneh bangsa maneh kudu diajar kitab supaya bisa ngimbangan kana hate jelema. Lamun jelema pinter maca ieu maneh kudu leuwih pinter. Sabab abeh babari nyengsangkeun kaimananana. Oh jadi ieu pake alat kurang pikeun ngagoda. Ya. Kumaha lamun jelema geus bisa maca ieu manehna geus boga rasa ieu aing pinter dirina. Pinter jeung pangbisana bari padahal tapakna nyaahan dedehan ka manusa deui eueuh tutup ku maneh. Sae kulan Gusti abdi mah resep ngagoda teh ka rumah tangga. Resep abdi mah lamun nang rumah tangga awet teh kitu we unga panggih kitu ka rumah tangga teh pasea komo rumah tangga silih kadek mah resep teh sok dikelek-kelek komo abdi lalaki sok diojok-ojok cenah nyandung tuluy cenah ngontrol ger pasea resep abdi mah duh nu kolot cenah ngontrol ka nu ora cenah ngontrol ka kereta api Hari abdi mah resep ka jelema teh naon anu daek barang bere ka batur heug dina tungtungna teh diomongkeun deui cenah maris leuke ibadahna teh kitu tah sedengkeun pangcilaka-cilakana manusia di mana geus misleuk tina ibadahna di mana nulung kudu bari mentung di mana mere kudu bari neke tak kitu abdi mah resep teh ngagoda ka jelema kitu teh syukur berhasil seueur nu berhasil kalayan jelema teh dieleke teh kesana hayang beunghar nepi ka duit saeutik direnten-rentenkeun nginjem 10.000 kudu mulang 15.000 dina jangka sabulan keuneu nu sawarehna cenah kacekek ku hutang manehna cenah kacekek ku dosa jadi pan ngeunah alus ari maneh adi mah resep ngagoda nu keur ngaheujeun rupa-rupa pangresep-resepna teh nu ngaheujeun teh digoda ku abdi tong biji eta teh nya cenah nongtot teh kitu tah ari abdi mah resep ngagoda jelema teh nu kumaha panayagan kumaha ladangna beuh teh cenah beake dipake tumpangan main bola tuluy di mana aya gantungan teu ngareret ka batur mah asal maneh panglobana nya borora mikiran keur milik batur mah sedengkeun pan batur oge ditungguan anak pamajikanana nya teu cenah dihakan ku anak pamajikanana marokana moal melag meureun nya tak teu adilan eta teh resep teh abdi mah nya kitu kulan Gusti abdi mah resep ngagoda dalang mah lamun aya 10 panggung bayar 2 panggung nya ana sia kaing teh nu wae dibayar pae goblok kitu kulan Gusti ya syukur jadi sinetna maneh kudu bisa maca ieu kitab abeh babari ngagoda sikan ku abdi mah tos maca ieu ya syukur sikan sok pamaca ke naon teh maneh mah ahli
sunah wal jamaah sokanya aya ilmu na maca oge kudunya hokana ilmu tajwid aya idgham bila guna aya idgham biguna aya idgham bila mana perlu goblok bila mana pajangan idgham biguna aya idgham bi'ah goblok sia alif nying harapan nun mati malamun alif nying harapan lebaran boga duit mah ampun dia jelema ya dina agama teh loba ilmu loba kurikulumna 12 pan kudu apa oge kudu apa syarab nahu mantek bayan mani badre jeung sajabana begitu mantu mantek gitunya tah eta aksara naon teh nu ngajanteng teh anu ngajanteng jiga tangkal awi eueuh daunan eta teh alif alif teh alif kumaha macana anu kitu lamun make jabar tadi luhur curug di luhur jabar eta disebutna a lamun aya curug ti handap jadi i di jr lamun aya hayang jadi u di ps jadi lamun hayang jadi a teh di jabar lamun hayang jadi i di jr lamun hayang jadi u di ps lamun jadi hayang pegawai PU ngalamar ya kitu gitu lamun hayang boga inung tere inung siapa ya heula lamun hayang jual beli tanah masih awe kitu syukur maneh bisa maca abdi mah tiasa nu kieu Gusti pangwarahkeun dulu-dulu jadi sakur nu bisa maca ieu kitab ngagodana teh ka jelema nu pinter maca ieu cengsangkeun ku maneh kaimananna lamun abdi teu bisa maca tong maksakeun goda nu teu bisa maca supaya mung maca laras ngerti iya saya lirpen barang saweg nuju nyonyo ieu kitab sapraptanepun ieu cahaya bodas liriking kilaban di awang-awang kumelayan paingan ieu kitab borok mah kaula nuding ka dewa sing horeng dibabawa ku dedemit bahaya lamun ieu kitab terus dibabawa ku dedemit bakal bahaya efek sampinganna atawa mamalana yakin ieu kitab bakal dipake alat ngagoda ku maranehanana denawa ieu hak kaulah hak manusia eta kitab sastra jenderal Rahayu Ningrat lajeng wae cahaya bodas nyirorot ti awang-awang nyabet ieu kitab sastra jenderal Rahayu Ningrat woi bangsat ya kurang ajar cahaya bodas bangsat sanajan lompat ke Sidratul Muntaha diberi ayo
Ye cahaya bodas di udag-udag ku cahaya berem dasar sarua pada saktina silih tajong silih gebuk diawang-awang ngaluarkeun sorak lir gludruk gluruntuyan lir gledeg rentetan kitu ayaanana tuna lampah eta kacarios yes Arjuna anu nuju ngolah tapa disalebahkeunana nyaeta Semar sami nuju tatapa anu ditungguan ku Astra Jingadawala kitu kaya lain nyiksa maneh ya Semar beda deui tujuan kolot dunungan dewek anu apruk-aprukan tepangih jeung kitab komor ngajedog beda deui kolot mah Allah berjeng peureum menekung wah kaos nu heueuh tadi kaku eta percaya teh kana bid'ah teh percaya teh kana tahayul teh gitu teh dunungan juragan Arjuna ditungguan ku si Monyong ku si Dawala dewek di dieu aplusane gitu ya aplusane bisa aya galak kakangan oh ngeborot-bot motor ojek gue udah mulih gitu boleh suara motor arusnya halus sudah hidup dewek gitu teh mereka oh Pak bangun sinya kana diri sinya kana awak digemrong reungit kaanginan kapanasan kaibunan adpan awak teh wajib dipikanya geura tuang kacu abdi ngaliwat tuh di tumpangan ucing Pak hidup ya api rauk-rauk si dulang kemana enteupna kana kelek Pak halik eta jurig halik wah aya jurig jadi aing nu sieun cara dewek nipu barudak euy nipu kumari akar dewek teh keur ulin di sawah kitu aya barudak keur ulin 5 anana ceuk dewek teh jang tuh di saung itu nu keur ngabagikeun roti gerjik ini borong-bong teh barudak 5an nyamperkeun saung malu barudak ai dewek mikir wah heueuh sing teh nya anu ngabagikeun roti nuturkeun aing di tempat teh ka saung naon-naon euy dewek ge curug teh ketipu ku mengolah sorangan ya euy di lamun sok digawe heeh Pak bangun Pak potong di kanteng tadi malam ku bermimpi mimpi ketemu dengan bidadari Pak aduh Pak bangun Pak hei
rauk sidulang ka mana enteupna enak kanyut Pak aing si eta mah gitu mantan dikategan ke akang Semar karena sudah samarangan ketinggalan gerah udang Semar bulbul nyari tuh nu diteangan maneh teh di sisi balong cokot di bungkusan plastik koneng di jernih ampun dalam masyarakat kuatan bapak aing mah saya ngalongok si dawala heula ka tongoh kamu kalau beli kau mau nam dudungan bebeja heula beusi pajarkeun ka mana deh ka nama jauh tidinya sapratannya pun ieu cahaya bodas anu diudak-udak cahaya bodas kabeneran lajeng wae ieu ekapan satunggal ngalebetkeun ieu kitab kana endong Semar Badranaya cahaya bodas lajeng wae ieu ekapan satunggal lumebet deui kana wujud Semar Badranaya si horeng ieu ekapan satunggal teh nyaeta lelemutan Semar anu nuju melebu ka sawarga Inanrat umamrat matugia malas keris mancing warangka ya mancing warangka wah eta geuning panggih deuleu ya otos penak wanun we atuh boronuding we aing kadewa dumeh aya kecap cenah ieu nu maling teh lain jelema samanea si horeng dedemit geuning lucu bakal dipake alat ngagoda rupina kana kitu dewa kulan akang lontong ikan tegan kolos teh kerusuh geura bangun Pak montong rauk-rauk si dulang ke mana sih ya woi ya aduh Pak ngadon ngaheureyan sia sudah tecan bangun aduh nah ari bapak kabina-bina teuing neneangan kitab bakejeng tatapa naon buktina naon jang abdi nu apruk-aprukan teu panggih ka nu cicing nah da geus panggih ku aing panggih naon panggih panggih le panggih jeung lemu sakereut mureun teh nyo dina endong aing percaya kalau tinggal heula dina enong aya napa benar di mana teh Pak panggih ku dewek pantes manehna nu mau dicekek sia ku aing manehna nu mau api-api dunungan titah neangan geuning buktina tapak kepisah mana kitu ge jurig sia kadengeur ke
air teh zaman fitnah teh di jalaman digedekeun bisa kaya lain aing menang neangan aing jauh-jauh jauh tuh kemana-mana oke jauh-jauh nyobok maka abdi mau dibejakeun ha manusia dulu itu tinggalnya santai pak lah budak kajejak merentu curi pak ayo nu secerowokan tajang jeung bejang nih mere jajan ke jatuh ayam kerupuk teh pak ya aduh geuning parantos lugay bapak geus panggih kitab tejang dewek euy panggih teh di kebon awi panggih ku dewek asugan teh salumpit nya tidak tunggu asugan dewek suung 3 jam anu geus kaliwat bapak pajakeun teh uah cenah ya heueuh da panggih aing aing ngana teu panayagan uah-uahan nu bener pak ieu geus aya dina endong ti mana engke we dongeng nama panjang ja tah pak pangna abdi lumpat teh aya sora meuni tarik itu dulu ngan diculkeun hanya tasieun itu dulu ujang aduh bangsa naon teh teh pak belum bejaan gawir gitu yang jiwa ya tuh diuk teh jak diclek dulu heula jurig we diuk jatuh tinggalin kumaha pak ulah kaget manusia sanajan nyumput ka mana aing nenyo aing lain mata pedak jahat dulu itu ujang dulu naon jo ngambek ke ba dek lumpat ka mana sia sila kapanggih deula aing kapenak ini kuat urang mana bah teuing ya naon ujug-ujug ngambek we pasrahkeun sia kitab ka aing jahat eta dina endong maneh goblok kejajan cantik makan maksakan disiksa diuk yang ya gede hati heeh aing ngamuasi geus diuk tong dihalangan Pak Tuman ulah nah Tuman Pak ulah tong dihalangan cicing aya anak aya kemajuan teh haling hari hoak tinggal heueuh aya nu ngahalangan kakara hoakna teh gede Ditata dapurana pamugi kesana maklum ngedatema hampurana
cantik di alun-alun di datar mah di datar dapurana pamugi kesama malu mugi jembar hampuran pamit kesepituan si barang kenali muka batin nate-nate keposono ibadoan umarengan muka temar witawa dinaritaning mengawasa jagat raya dipirik para wiyaga nusangka Esturas kakupingna saluyuma pribadina wiyaga anu nyarengan sadayana ngaturkeun lagu nyanggatkeun kawilu-wilu jaman kasadaya kaum dangu curug agung dan negeri curug agung negeri Bandung gamelan jeung wiyagan nadagunya paralu nada jambar hampura nada agungnya paralun dunungan nada jambar hampura
ulah nganggap mata peda sia kaing badranaya dulu itu bangsat sia silaing bangsat malain aing aing mah menang pansen deureut tidulungan ti Raja Amar tapi kenangan ieu kitab anu dipaling ku silaing ya kurang ajar Pak sawe juga di Pak sok atuh katurontok ge can menang idin euy aya rek niat mah gapruk kenya nya aing kawas anu wawuh jeung bapa teh cicing jang lah cicing nah da teu lompatan ye oge hayo pasrahkeun bangsat mana je yang mana naon teh euy naon teh menjong toke naon euy sadar cucung dulu itu hui kentang ngojong manusia Gusti nu agung sugan teh aing we nu goreng patu teh aya nu leuwih aya bawang beureum ka aing nyebut bawang beureum ieu nu hareup lonca geus kolot Pak dianggap lonca Pak keun antep jang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agama naon sia? Naon? Agama naon? Islam aing mah. Wah, bohong. Manya Islam mah keiket. Duli teh jurig da pakaian ieu mah. Cing lamun bener agama Islam. Naon? Salat subuh sabar rakaat. 7. Tapi bener euy. 2 gitu belenggu. 2 aing nyaho geuning disebut 7 ge cenah. Bara kitu ge maneh lain meureun. Ayo pasrahkeun badanaya. Ya, dengeh ku sia. Buru-buru menyong. Naon? Dunungan gugahkeun buru-buru. Kita geus panggil gitu. Hai. Dek ka mana sia? Hoyong ka pacilingan heula. Aduh urang ge hayang talangan heula nya. Nya jurig make jeung ditalangan heula nan teh. Hayo pasrahkeun bangsat. Lamun silaing butuh ieu kitab tah nu diiket podaran heula ku sia. Buah gelo bapak aing euy. Aing ka anak teh nyebakeun. Batur mah dinangna dinengnek ka anak teh ieu mah disebakeun. Dek lompat ka mana? Belah mana dawala itu di payun enggal agan. Hai satria sapa haldena anjir meni kasep namun jadi awewe ku aing diperkosa ka ieu kan oh ieu bener kitab geus panggih parantos ku abdi penakna ge diwiatkeun ka pun Bapak tagening daratang deui saha satria kaula Arjuna anu dina waktu ayeuna kitab geus panggih ngan anjeun mudag-mudag dina harti anjeun anu malingna purukuntu kari tungular gagak kari tungak leungit bangsat aya paling sobat-sobat
dek tinakan naon manehka kaula mudegna ge abdi nu aya tindakan maka eta pugu eta bangsatna apa konuani marang aku satria ora wani ningapa kula nang kowe lanang roboh igamu rontok igamu aja mulai ditegakkan di saya ada pada mundur bejaan dulur naon Raguan si aing dek ngialukan babaturan aing. ini siapa Ya wendat, ya wendat. Awas dalam bau. ya aling pot lah aling mangga pilih kirang tenaga sama teh abdi nyingkat goblok Romios bos ini hei si bangsat kadis ya adi we tuturkeun aing wan lu Tunggu di parut jatang dirumpak teh eta mah. pilih kirang tenaga sama teh abdi Manyamat Mama Nini Sumawijaya teres dina mana we dina mana ngagarepna ge dina mana. hadis ya molotot prajurit tuturkeun aing Leret tuh. Wat maledog si jurig hei satria Arjuna heula ora kapinu gawe sobat-sobat bangsat singkil pada teliti Satu
Oh,
bangsat lompat ke mana merjun aduh ampun das tiup siapa ini hah dek naos ya ya duluan silakan mah dek oke berangku cicing kemana Allah tersejahat goblok katipu aing wadon depak jahat cicing sia nyawani ngejedok jerit kemana Allah netes jerit karena gawir merentas jahat jempe atau bangsat kurang ajar paingan hehe bosan di tukang tuna lampah eta kacarius Raden Gatot Kaca anu nampi pancen kedah milarian Arjuna penengahing Pandawa kali Semar Sapla Putra eta oge kantos nepangan abiasa wireh Arjuna bade tatapa Gatot Kaca halu mampah Paman Arjuna putra Gatot Kaca lukut naon negara wilburu kideng jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut jangan orang kacan kapenah kumaha tidak dapuguh pancen can hasimah piraku satria kudu mulang daun kumaha kinten kita eta pusaka kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat
geus panggih parantos mangan nuhun ngan aya nu ngudag-ngudag hiji dedemit mang pigalan patingan nya kitu mang dibekah ku melayang di Geganawiati paling mana dedemit nuhun bantuan oge lain saurang teuing kumaha nasib Semar Astra jiga dawalang amin wah saha ieu putra Gatot Kaca uluh juragan teh ieu bot uluh untung panglima datang euy ya ulah naon ulah terus lompat dari kali itu Bapak Kodam 3 Siliwangi wah sia Arjuna teh aula Gatot Kaca cenah mah Arjuna lain kula putrana Paman Arjuna ngaranna Gatot Kaca kadiekeun sia kitab nu aing modar sia coba woi ya ajir boga ajian batu nunggu sia bisa jadi itu gelo ngawas dengan tiang listrik hidup akan hidup geus syai geus muji teh modar sia sia moncong di tongeng aing mah terbiasa kikiran malah barat itu pamali sia bisi boga penyakit air ke maju sia lesot bisa manusia woi ayah lesot dulur Aisyah Kina maneh nu mau kitab deh memang kaula lain hak anjeun tapi hak kaula manusia eta kitab elo sia modar sobat awaknya ngejat tong nyingkah semua wani mah kapan kedah disalametkeun jiwa teh
mundur. kalau beki jauh sih panggih obat hayang amprok kita tadi bebense ini sedek kieu sia teh ponok kokod ponok sokor teh bisa gelut tonggas hina manusia tonggas hina kakaula manusia sada dalang cilik oh waspada nirakat pinter jeung sok sia aing mau lalalaura adalah kari make benok sok sia modar sia sok Alah tersangka hebat sok sia karasak sia sia nu ti juralit nu nanya ka aing sok kira-kira na aing wanieun ka sia tanya we diri sia wah hebat ketembus tenggelan kaula hebat ya manusia sakti mandraguna manusia aing kudu tatapa heula 300 tahun ke geus 300 tahun tepung deui amit Lainna naon pajarkeun teh aing sakti cenah kudu kokod da teu nepi pajarkeun teh gagah. Bot jadi awas lain hiji bot loba bot Apa berdoa naon pokona nyamperkeun ku aing bandring ku aing teh tuh percaya tuh ti kotok tapi kamu serat tuh ulah lalawara kada cenah sebelah sia haling geuing naon teteh kado ulu itu kalah kado haling sia kayak ke babuk cenah mah hayang cilaka bener teh si jurig sia anjir mau doraka gitu moal di perjuangan duli teuing doraka ge ah di perjuangan moal ya sia
lu ngampur lu ngampur apa neuri euy nah balik binatang aduh gelo nonyok angen coba tambah karena perut goblok lah ya mie wijere ya gedung jajan bakso heula ngah karena barang dahar wah lebar kalah apa katu geuleuh makanya dahar alah eta karena barang dahar alah hasil benernya hayang mie kusia we hakan ngobrol goblok ya sia naon nasi semar sia naon nasi semar dewek guruna wah monya ai karjuna adi betul ai kagarot kaca nini nepi ka diawut-awut kitu pencak kaki wait musik sia order sia aya eta goblok euy so siat tuh wajak tuh oh iya entah le ayo tadi tuturkan ngebeletok le aya bahan foto musik sia alah gelo gerakan timbanganana euy bisa jadi iya yang ke hoi iya bahaya aduh weh iya weh mate no ya gelo ngetrek deui kaing kana jukang irung so sia woi ya tuh ya goblok sia make jeung nyekelan ka handap ai sugan teh pamuntangan
Antara ayam. What? Itu pek ya. Naon maksudnya? Itu naon maksudnya teh. Lain menilainya gitu. Ya, jurig dak rehes. Dakeur nyaring menu aing mah kitu. Ulah orang kasohor di lemur aing mah si gantar teh nu aing. Percaya. Wah, iya. Pasti liar bakal Si cekekeun aing. Eta tapi katanya ho kada teu apal kana surah dulur. babarengan nu poe Aing cocorowokan di jero. teu dianggap maka Ini teu apa? Aduh, akhir mah bau aing di jero. apa di luar ge Tambah di luar di tenggelan. bau tapi betah Bau di jero dewek bau akan tapi betah. ai betah bersarea maneh aya pangkaten Ulu mun urang mah di kolor nya. eta di kolor buta mah Obat. Aduh meni indah. ongko geuleuh Lain tara kapoe tapi tutung. kakak teh Kena antep da baturnya akan bae udah batur ieu dan nu aing ngebodas. Kakang Semar, ya nu
tingali Gatot Kaca oge hampir tekuat hebat eta denawa paman kaulah kita hebat ieu sadayana ilmu pan sabraja tempat Praja Musti Praja Kalapalamatan dan Tawisesa Sabta Pangurungu Baji Miring Tapak Nenggala Gaya Nomempan boa-boa kan kulan boa-boa katunu tulungan we sakalian Kakang Semar ulah kapalang itu karunya asta jingga dawala terus-terusan diserobot tenawa sugan ai benang mah eta kokojona sae mangga antos di dieu angan antos ulah ora paman wa Semar Badran aya teh bureuteuna teh lain korai kadut koelmu eta teh ieu sugan teh kukupat tahu nah teh paman Masya ditunggu-tunggu ditata di bangsa sok urang adu jajaten jeung deweknya aing mah moal ngaganggu ka si lain sahinga si lain teu ngaganggu dewek tapi lamun ngeuneuk-ngeuneuk aing dituar siapa aing jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia musik-musik ulama ngagugahkeun macan turu cucungik sia bangsa modal sia naon bawa bapak urang pae euy keun bae abah boga warisan nah tasi edan masih lamun lega kitu boga tanah dina ember pergi melak bawang teh pek jak beakeun jak ieu pek rasakeun sia pinasti kersak yang tumampara ieu denawa kalanur geni dipun jamak ku Semar Badran yang ngagunakeun aji sateng ieu ge nyatana amurasut jadi cahaya beureum anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngalir-lir cikat-cikat si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsu na sang hyang rancasan anu ngulayaban kitu kaayana anu masih dendam ka Semar Badran ieu cek aing oge jurig sakti setan kawasa melalui mulia tibatan manusia sia kurang ajar salamet ucu alhamdulillah dulu nah sia teh kabina-bina teuing Kakang Semar kulan kurang mulang saya